Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun kasugri pamiarsa sadayana alo emang sadayana haturannya wilujeng tepang dangu dari serang emang di Jomantara di Garura saluran channel YouTube Anuk Umang didamel khusus bade mintonkeun hiburan kasenian kasundaan anu mana hiburan kasenian kasundaan ieu anu dipika gandrung ku pamiarsa sadayana danget kiwari nyaeta mangrupakeun dongeng Sunda. Pamirsa sadayana alo emang sadayana dongeng Sunda kiwari mang anu bade medar rasanana dina judul Dikawin Jurig. Ayeuna bade majeng kana bagian anu ka-16. Nah, sakumaha anu tos dikantunkeun dina bagian anu ka-15 kamari hapunten nya pamirsa alo sadayana rada elat mang teh rada lami teu ngupload ieu carios dongeng manten naroskeun ka emang ge mang mana lajenganna ieu carios hapunten nembe tiasa ayeuna ku emang diupload ya kumalgi ada sesuatu hal anu sehingga katunda ieu carios dongeng tapi insyaallah bade diteraskeun ieu dongeng dugikeun ka jucungna dugikeun ka tamatna pidoana ti sadayana rojonganna oge ti sadaya pamirsa sadayana kanggo ieu channel khususna kanggo midangkeun ieu dongeng supados teu seueur wagelan sareng halangan supados emang semangat dina ngupload ieu carios dongeng nuhunkeun pidoa sareng dukunganna ti pamirsa sadayana. Mangatuh supados teu nyangkorong kana waktos ieu dongeng Sunda anu judul Dikawin Beurit hapunten Dikawin Jurig maksud teh. Dikawin Jurig mangga urang lajengkeun kumaha trasanana. Sok geura kaparayun geura mararanco dina HP-na. Sewangan. Prung. Nyiulan katut Ibu Ratmi kasima ku kajadian kitu teh. Teu bisa cumarita kadon molohok bengong mata simeuteun. Sabab ujug-ujug aya hal aneh nu tumiba ka imah manehanana. Ari eta jirim anu hadir di imahna Juragan Karya teu aya lian ti Raden Kalaweling anu ngahaja datang ka imahna Juragan Karya anu maksudna rek mawa Nyi Wulan Sari cengceman hatena berang ejeng peuting. Raden Kalaweling nyamperkeun ka Nyi Wulan. Raden Kalaweling mencrong ka Nyi Wulan. Glenyu imut sacara teu sadar atuh pamirsa sadayana Nyi Wulan males kana imutna Raden Kalaweling harita. Ya Nyimas geulis cengceman hate engkang ka dieu ka engkang ceuk Raden Kalaweling. Ari Nyi Wulan Sari jiga nu keuna ku hipnotis atuh legeureut nyamperkeun ka Raden Kalaweling. Ya geulis hayu urang miang jeung engkang ceuk Raden Kalaweling deui. Ngarangkul ka Nyi Wulan terus nungtun dibawa keluar di imah. Les Nyi Wulan jeung Raden Kalaweling ngiles nalika keluar tina panto tepas. Ngiles tanpa lebih, ilang tanpa karana. Ari Ibu Ratmi salaku indungna Nyi Wulan Sari ngadon colohok bengong mata simeuteun sanggeus Nyi Wulan leungit dibawa ku Raden Kalaweling kakarak sadar. Tapi teu bisa kumaha kudupruk Ibu Ratmi teh ngudupruk leuleus lir nu kapupul ku bayu. Cag urang tinggalkeun heula kaayaana Ibu Ratmi anu keur kahanjeluan ku leungitna Nyi Wulan Sari anakna. Kaharep kasamper deui. Ayeuna urang malikan deui kana rombonganna Juragan Karya Katut Gan Kohar anu keur ngajorag ka Talaga Herang.
anu maksud nama erek merangan jurig oray teh. Rombongan juragan karya teh geus anjog ka leuweung korod nu moal lila deui baris anjog ka Talaga Herang. Reg juragan karya selaku pamimpin eta rombongan ngeureunkeun lengkahna. Abringan rombongan oge ngilu eureun. Pok juragan karya cumarita. Batur sakabeh. Urang sakedeung deui baris nepi ka Talaga Herang. Coba pariksa sakabeh sasadiaan anu dibawa kumaha kumplit taya anu coceng gitu. Cumaritana juragan karya harita ka rombonganana. Sanggeus rombonganana papariksa kana babawaanana kabeh yakin yen sagala sasadiaan jang ngalawan jurig siluman geus kumplit teu aya anu kaliwat. Pak RT Bah Jumad katut Ki Sudita ngayakinkeun ka juragan karya yen geus siap sagalana. Syukur ari geus siap mah, geus siap sadia mah. Hayu atuh ayeuna urang tuluykeun lumampah ka Talaga Herang teh. Ngan omat ulah aya anu suaban nya. Jaga omongan ulah saomong-omongna lamun teu perlu mah. Ceuk juragan karya ngingetan ka baladna. Atuh dijawab ku kabehanana saur manuk. Mangga cenah kitu. Bring pasukan juragan karya teh ngabring mulu ka Talaga Wening. Kacatur kabeh rombongan teh geus aya di sisi Talaga Wening. Bener, ieu talaga anu dipake cicing ku jurig siluman teh. Ceuk juragan karya tumanya bari ngareret ka Ki Sudita. Sumohun di dieu pisan juragan, basa kuring penak sareng tuang putri teh. Kitu jawab Ki Sudita ngayakinkeun. Ki Sudita cik ka dieu ka hareup. Kitu ceuk juragan karya ka Ki Sudita. Sakapeung Ki sakapeung Mang nyebut ka Mang Sudita teh. Da emang kabeh jalma teh kitu mun nyebut ka Mang Sudita teh. Ki Sudita nyamperkeun ka juragan karya. Legeureut pok nyarita. Sumuhun juragan, mangga naon nu kadah ku Mang dipidamel. Coba pariksa sabeureureureun talaga. Di mana kira-kira anu pantes dipake tempatna jurig siluman jang cicing tah, ceuk juragan karya ka Ki Sudita. Teu talangke Ki Sudita harita papariksa ka sabudeureun eta talaga. Sanggeus dipariksa sacara talaten tetela. Digawir talaga anu caneom kusabab kaiuhan ku tangkal kiara. Aya hiji sedong. Sabada ditetenan deui bener eta sedong teh beuyedug jiga urut dipake sayang oray atawa sajabana.
Gancang Mang Sudita laporan ka juragan karya naon anu geus kapanggih ku manehna harita. Juragan, laras pisan juragan. Tuh, di palihoetan lebah aya sedaong dina gawir anu kayuhan tur kahalangan ku akar-akaran tangkal kiara. Ayo jurig siluman orae nante kisudita. Juragan karya tumanya ngeunaan ka jurig siluman orai. Manawi teu aya juragan, kantun tapak hungkul ledug. Makhluk nama tos teu aya, duka ka mana atuh? Coba batur-batur hayu urang pariksa deui leuwih talaten bisi aya deui tempat panyumputanana. Tapi kudu tarapti jeung ati-ati, ceuk juragan karya. Kituna teh bari miheulaan indit buruka sisi talaga. Bener wae eta talaga teh teu nyalahan disebut talaga herang tanapa atawa talaga wening teh kusabab saking ngagencangna eta cai talaga. Eta dasarna talaga teh ngalangkang katara atra kadasarna ngangkosong molongpong eueuh laukan anu biasa jadi kahirupanana sabangsaning lauk. Eta dua hal anu jadi kaahengan pikeun eta talaga herang atawa talaga wening. Cing saha anu wani nurunan pikeun ancrup ka jero talaga? Juragan karya tumanya deui ka sakumna nu hadir di eta patempatan. Wios ku abdi juragan. Abdi biasa sok neleman talaga mah mun ngalauk ge tos maranti abdi mah sok teuleum. Ceuk hiji pamuda anu masih keneh berkesentreng, buta tulang buta daging anu gede ku wawanen. Nah, syukur atuh ari ujang sanggup mah. Tapi omat ulah selegotonya. Da teu cukup ngandelkeun kawan itu. Kamu Sudita heula saacan ancrup supaya boga panjagaan diri. Ceuk juragan karya ka eta pamuda bari nuduhkeun ka Ki Sudita. Pohon mangga juragan, ceuk eta pamuda bari seuleuna nyamperkeun ka Mang Sudita. Ku Mang Sudita dibere wejangan tur dibahanan peperanian jang jaga-jaga bisi aya anu teu dipikahareup. Wios ku abdi juragan. Abdi biasa sok neleman talaga mah mun ngalauk ge sok tos maranti abdi mah sok teuleum. Ceuk hiji pamuda anu masih keneh berkesentreng, buta tulang buta daging anu gede ku wawanen. Ya syukur atuh ari ujang sanggup mah, tapi omatnya ulah selegoto. Da teu cukup ngandelkeun ku kawani. Tuh kamu Sudita heula saacan ancrup supaya boga panjagaan diri. Ceuk juragan karya ka eta pamuda. Mohon mangga juragan, ceuk eta pamuda bari seuleuna nyamperkeun ka Mang Sudita.
Kumang Surita dibere wejangan tur di bahanan peperanian yang jaga-jaga bisi aya anu teu dipikaharep. Sok yang ayeuna mah geura ancruk ulah mang ulah riwang sajabana mang baris mantu ti luhur oge omat kayakinan ka pangeran puleutkeun nya yen teu aya deui kakiatan anu bisa nyalametkeun tur nyelakakeun ti saijina mantenna. Sok bral geura miang la haula wala quwata illa billah. Sanggeus ngalaksanakeun sakabeh papatahna Mang Sudita, eta pamuda teh ancrup tur teuleum ka eta talaga. Ari Mang Sudita nangtung di sisi talaga bari museurkeun perhatianana ka tengah talaga, ngadamping ka pamuda anu geus teuleum ka jero talaga. Nu sajana oge teu katinggaleun ngadareukeutan ka si talaga. Eta talaga geus ditingker ku baladna Juragan Karya. Ti mimiti Mang Samin, Pak RT, tua kampung, Gan Kohar, palebe kabeh tatan-tatan ngajaga bisi aya siku-siku si wulu-wulu. Sanggeus sawatara waktu eta talaga diubek, dikotek-tak, malahan tungtung nama lain dengan saukur si pamuda hungkul nu ancrup ka jero eta talaga teh. Mang Sudita oge ngilu ancrup jang mariksa jeung neangan jurig siluman. Kusabab geus dikotek-tak encan kapanggih wae, akhirna malahan Juragan Karya oge teu katinggaleun manehna ngilu ancrup oge. Da dihenteu-henteu oge Juragan Karya teh cukup pengalaman pikeun neuleuman talaga mah atawa wahangan geus jadi kebiasaan manehna sakumaha bareto basakeun manehna ngora keur masih keneh ngalakon salaku arhasan tea kan manehna teh tukang lintar. Kumaha tah saenggeus talaga diubek kulobaan nya ku kabehanana baris kapanggih moal tah jurig siluman teh antosan wae lajenganana ieu carios. Kumaha salajengna ieu carios anu nuju dipedar nyata dina judul dikawin beuri wae punten pamirsa dikawin jurig gitu tah. Urang tenden dihandelem hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Insyaallah urang samper deui enjing gitu, mudah-mudahan teu aya pamengan, mudah-mudahan urang sadayana masih keneh ditangtoyungan ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten sakali deui Mang selaku admin anu medar ieu dongeng, anu ngaoskeun ieu naskah, anu ngadamel ieu naskah, mudah-mudahan sing aya bahan katampi ku pamirsa sadayana oge Mang tong dipaparin kamalesan atau api halangan harungan gitu dina neraskeun ieu dongeng, dina ngarang ieu dongeng terasanana itu tah pamirsa sadayana. Sakali deui hatur nuhun ka pamirsa sadayana kanggo rajonganana supaya langkung semangat dina neraskeun ieu carios dongeng. Sakitu nu kapiatu Mang undur diri heula, insyaallah urang katepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.